Dia potongan orang nyeri itu kai. Ya. Aku kitu teh mah ya euy. Batur mah bener-bener geuning diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa tapi keunang tukeun bener jeung adil teh heuh. Urang orang onaman sok marunapik sakapeung. Mudah-mudahan ieu paniatan teh singa muara dina dadana sewang-sewang. Resi Bisma nyerengeh dina manahna euy. Allah. Iki dialun-alun di tata dapurana. Sangat maklum mendadak maram purana pangaratan barerat namina usuka anang salamat dunia akhirat negara katutesina. Sindang layak para patah Cisarangten lemur bukun geningan Cisarangten lemur buhun Cisarangten lemur buhun kalapatan apun temah anu kasuku Cikuray gunung Cikuray tempat dingin mojang gelis mun paturay hate puyah mun patepi hate nangis gunung guntur Amit mundur, amit mundur, amit mundur, amit mundur, enjing mah bakal pajauh. Sanes teu sejak kadano artosna tacan sayogi. Sanes sabikirang songo waktosna sakedap deui ayeuna katurun carita ngiraha katapang deui ayeuna baturai tinu ngiraha patepang deui. Seta cahaya pibalikeun anjeun geus ngaburi nyai. Deudeuh meureun kidu takdir anjeun leres. Dina lebah dieu ieu panah jigana anu bakal nyampurnakeun sampean seta. Ridho aing ikhlas lah sok.
pusakana bijikeun kabeh. Pena stiker sayang tumampara. Ya ge. Raden Seta teu sadareun yen dirina geus ngalakukeun hiji kasalahan. Nyaeta api-api papaehan sedengkeun ieu ilmu kasaktianana teh ulah dibawa bohong. Upami teh mah bohong yakin bakal pinangih jeung apes. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa dicinglar, papasten anu tumiba. Hiji. Ayeuna mah leres ngajengkangna Raden Seta tina kareta amles panah. Resi Bisma kana hulu angen. Ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat dina ati sanubari. Ras emut yen dirina geus bohong. Tapi dina hiji pamadegan deui nyaeta ikhlas ridho sabab yakin ieu teh pikeun nangtukeun bener jeung adil. Geus ngabejaan kana hatena langsung teu sadar nyaritana. Pileuyan sararea. Pandawa bisi aing paeh demi kemenangan Araranjeun sararea. Demi kemuliaan Pandawa. Demi kejayaan Pandawa. Ya. Wah, euy. Dengeunah ieu hati aing. Kawas anu panungtungan teh jelema cek kumaha cece. Ngomongna ka dinya kan. Padahal dewek ngebejaan pan leuwih teh heula tadi lin. Kitu urukan teh boa-boa. Ta eta euy datang nanti aing ngomong percaya. Nyata kitu pedah kitu akang. Cing atuh mana teh cing jadi pejabat euy. Abi dipercaya. Aduh. Pena stiker sayang tumampara ieu panah terus Bisma tumindak. Bisma tobat. Duh. Rumasa Inggris ngabohong. Ileuyan Pandawa demi kaunggulan anjeun. Oh ya. Hidup Presiden Hidup Kurawa. Hidup Kurawa. Seta gugur. Seta gugur. Seta gugur. Seta gugur. Satria Wirata gugur. Satria Wirata. Umur tersangka. Pandawa kabeh ngareluk dengan siapa banget. Terus-terusan pihak Pandawa lo gugur lah. Juragan Abimanyu Gajah almarhum. Geus keun bae. Karena ge perang. Mau aku panggil dia ya. Geus. Mau panggil dia ini kena. Geus. Lain rajan teu perang gak bakal maot. Aiku kitu teh masa rajan teu perang oge jelema mah bakal mau teu. Oh, geus keun bae. Pek anu marareunang aja. Wilujeng di Gararawe. Aduh, ampun Gusti. Dia potongan orang nyeri itu kai. Ya. Aiku kitu teh mah nya euy. Batur mah bener-bener geuning diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa tapi keunang tukeun bener jeung adil teh heuh. Orang onaman sok marunapik sakapeung. Mudah-mudahan ieu paniatan teh singa muara dina dadana sewang-sewang. Nyaeta hiji tujuan pikeun kepentingan negara jeung bangsa. Eta ucapan teh ulah jadi kamuflase. Nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna. Tadi oge geuning Bapak dewek ke sasauran. Pangandikana Bapak dewek.
Kumaha pangandikan teh? sagede-gedena perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu nu kauger ku dadana sewang-sewang. Pan kitu ceuk mekaten. Eta nu panggedena perang mah euy. Oh, benar. Benar Teteh. sabab tibulah katuhu nyeret tibulah kenca nyeret tak urang macing sigar tengah nu tengah mah jalur pengabdian Pengabdian. Ulah leupas ti dinya urang. ulah lepas ti dinya hayu balap kahadean teh lain jeung batur wungkul tapi balapkeun dina diri urang di mana kurunyung dengki meureun pletrak baledog Baledog. kurunyung sirik pletrak baledog jumroh teh teh syariatna mah hakikatna mah urang teh maledogan awak sorangan we dengki syirik pidik teh pletrak we unggal poe da saminggu teh 7 poe heuh tak kitu hapunten ti akang saparakan sah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.